perayaan model kieu macan aya disebut bid'ah, perayaan anak di zaman Nabi can aya, tapi ingat ini perayaan termasuk kategori mahmudah. Cek Imam Syafi'i, kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Merayakannya belum ada dari Nabi, tapi eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran, sabab eusina perayaan ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sedengkeun ngagungkeun Nabi dititah ku Allah dina surah Al-Maidah, surah Al-A'raf, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimaradi. Maka sana jalma nu iman ka rasulna, jalma nu ngagungkeun rasulna, jalma nu nulungan agama rasulna, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Amin. Meskipun sebagian kecil umat Islam aya nu nganggap masih kena sesat, dolalah cenah nu kieu teh bid'ah, dolalah keun bae masa bodoh. Nu penting cik Allah urang anu sok muludan disebut jalma-jalma anu untung di hadapan Allah, sabab kumuludan urang teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji bagian ka hiji tah sejarahna jeung hukumna jeung muatan iman. Da anyar ayeuna perayaan kieu mah tahun 488 Hijriah. Pencetusna Imam Syiri As-Siti, ulama ahli sufi. Sabada perang salib kahiji, Palestina direbut ku Kristen Inggris, Islam anu saralamet lalumpatan kalalabur, geus lemah jihadna, rek ngarebut Baitul Muqaddas sieun dibantai deui, 1 tahun 2 tahun 3 tahun ka 4 tahun mulai bangkit gara-gara Imam Syiri nyeletuk pikeun ngabangkitkeun jihad umat Islam, urang kumpulkeun umat Islam, bacakeun maulid Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pikeun ngabakar semangat umat Islam. Langsung disambut ku hiji raja di Irbil, ngaranna eta raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Sekali gebragan muludan di Irbil, eta raja mencit ontana 500 unta, 5.000 kambing disembelih jang muludan. Batur mah tetanggung muludan teh onta disumbangkeun. Orang boro-boro onta eueuh ontana ge. Boga kotok hiji ge digebahkeun. Sieun kapanggih ku panitia. Panitia na careuh meureun. Kadang-kadang jamaah neuleuh panitia liwat mau proposal meuni izin. Curiga nitah ka anak tutupkeun panto panto. Kunaon kitu mah itu panitia muludan hiji beureum pasti mentaan duit. Cicing saya diharap lamun yakeun enggak bejakeun can balik. Geus pelit geus ngabohong. Budak mah jadi satpam diharap. Panitia datang. Assalamualaikum, ceng, maya. Nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budak na ngajawab bari galak. Cek mah ge can balik. Duh. Cek emak. Iraha ceng, bieu. Berarti maya aya di buri. Geus mah ngabohong kanyahoan ya puas ya. Atau itu boga mah teu boga bae. Teu boga ku dunia atuh ku pikiran naon doa. Ampura panitia kula keur teu nyekel duit, ari hayang mah hayang milu ngagungkeun Nabi, ngan kula teu mampu duitna can aya, engke mah aya rezekina disusulkeun bae ka panitia, lamun eueuh teuing bae mah nyarek tanaga mantuan masak bae. Sok atuh. Teu boga harta ku tanah, teu boga tanaga ku pikir, teu boga pikiran, gelo. Geus naon deui hayu alasanna? Malam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Sing sajalma nu ngaku Islam tapi tidak peduli terhadap perkara Islam cek Nabi, maka eta jelema lain golongan umat kaula. Sok hayu. Lamun geus teu diaku ku Nabi rek ka mana urang menta tuluy? Eueuh di Nabi anu bisa nyafaatan umat nah hanya satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sing merenang syafaat sadayana. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ibu bapak, sabadana urang uraykeun bieu tentang sejarah jeung hukumna, urang kenalan heula ka Nabi supaya tambah cinta iman ka Kangjeng. Saha asep Nabi Muhammad teh jalmi pilihan Allah paling mulia paling sempurna, can digelar ka dunia ngaranna geus terkenal. Ieu hebatna Rasulullah. Can dilahirkeun ngaran geus terkenal, pan beda jeung urang mah terkenal sang geus lahir. Cek anak aja lalaki awewe lalaki sangaranna si Anwar. Kok Anwar kan Januari lahirna? Itu nu awewe eta masih Nopi. Kok Nopi kan November lahirna. Nu hiji si Desi da Desember, nu hiji mana si Oktaviani da Oktober.
Itu nu gede eta mah Maerot bulan Maret. Oh berarti Maerot bulan Maret lah itu. Aneh naon loba umat Islam resep nempel-nempelkeun ngaran dewa kafir. Januari sampai ke Desember ngaran dewa eta teh disembah ke orang Romawi. Januari dewa Janus, Februari hari suci Romawi kuno Februari, Maret dewa perang dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Mei Magista, Juni dewa perkawinan Juno, Juli jeung Agustus ngaran kaisar Romawi kuno ngaranna Julian jeung August, Septa Okta November Desem nama-nama dewa kehidupan kuno ngaran dewa kafir ditempel-tempel di anak urang anu ngakuna umat Rasulullah. Nah tebangga mere ngaran Islam sampai-sampai tahun baru nama Masehi diramekeun ke orang Islam. Tapi giliran tahun Islam Hijriah Muharram loba anak-anak urang teu nyararahun. Ayo licik. Bangga dong jadi umat Islam bahwa kita punya bulan sendiri, kita punya tahun sendiri. Ramekeun tahun Islamna atuh. Tahun Masehi dirame-rame Desember ke Januari nepi ka mareli tarompet sia. Karawang Cikampek tetangga aing nini ngabring ka Monas ka mana mah Monas ji aya naon tahun baruan ini ke tahun baruan mau tarompet ka henteu melag nanti corona da bener disadiakeun panggung lagi di Monas panggung hiburan tahun baru Masya Allah miliaran biayana encan Ancol panggungna gede tibeurangkeun geus kalalabring jelema karumpul di Monas marawat tarompet musik geus ager-ageran ti lohor keneh nepi ka sore nepi ka peuting cing 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 wah ngeunah dia kapake mic ya nu aredan geus dararatang kiki nu edan hajar ku Ancol ih panggungna gede gigireun Masjid At-Taqwa ngayakeun tahun baruan naon aya di dinya ngebor artis akademi Dararatan wah ngebor yang disikat di tsunami berenang eta dar maghrib Istiqlal ka Monas deket di Istiqlal adzan maghrib ngajakan sararujud ka Allah Allahu Akbar Allahu Akbar teu eling nu di Monas tengah hargaan cing 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 goblok edan sia beres maghrib di Istiqlal anu tadarus Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Monas teu eureut mungkin penting mungkin penuh di Monas. Oh Allah menyambut pergantian tahun milu ngitung jam 12 tengah peting mundur detik 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 buandeng tengah peting ini musik mungkin edan tengah peting selamat tahun baru protokol kakinya di atas si jarum oh jelema edan benernya kok mau ancol wah ngebuat beres pesta hura-hura tahun baru maksiat merajalela di Jakarta isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor orang Bogor dituding coba lo menolong Bogor nggak jawab sorry aing teu ngirim cai datang musibah teguran ulah nyalakeun sasaha tanya diri orang bisi kalakuan orang nu ngondang eta musibah maaf teu ujug-ujug terjadi musibah lamun eueuh nu ngondang nu nyieun nama Allah nu ngabeledageun gunung Allah can pernah aya kabar sugan
insinyur duaan di gunung ngompak gunung supaya meletus. Ayo meletus insinyur napae dirawek monyet di leuweung. Nu nyieun tsunami sugan profesor gara-gara profesor di tengah laut kokobok make cai laut ayo tsunami modal profesor dileg-leg teri. Nu nyieun Allah dengan kekuasaannya betul. Nu nyieun gempa Allah nu ngagerakeunana bener. Kan kabeh kejadian aya nu ngondang doang kieu lah budak leutik ceurik yang hareup ka bapana. Cek bapana kunaon sia ceng ceurik. Dicabok bah kusaha ku si kakak. Nah kakak sia make nyabok. Hape si kakak dicekel ku aceng raga kana batu belah. Wajar. Nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu nyieun ieu kejadian alam kabeh Allah dengan kekuasaannya. Tapi aya nu ngondang, saha nu ngondangna? Perilaku jelema nu geus sararombong ka Gusti Allah. Yakin? Benar? Pernah kan disindir ku Mang Haji Roma Irama? Aya laguna Mang Haji Roma Irama nyindir, kuna loba musibah gara-gara saha? Cek Mang Roma, pinter Mang Roma Iraha tah. Nyen lagu disesuaikan dengan keadaan. Favorit aing eta baheula. Mun dikobong sok kabur di pasantren sabab ditatang ke pasantren aya layar tancap. Film di sawah. Film nanti jauh Dono Kasino Indro terus Beri Prima terus Susana terakhir Soneta Satria bergitar. Nah eta Roma Irama naik kuda tonggong gitar jeng 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 cicing eta musik oma cicing eta nandakeun Omar Bijil. Jadi kasusana ya jeng 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 bijil kuda Omar tak 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 soalnya naon eta aing astagfirullahaladzim meni wangi saya nyebut kuda kain astagfirullahaladzim tersangka sia tersangka ya dengekeun aing penting ngaji di Baros di Serang nyaritakeun nu bieu terus nanya sora naon eta ibu sora Asep Mubarok niru sora kuda ngeunah ngajawabna.